nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula bakos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuh etana bae can pun kamana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kumaha ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuhna kadinya bae indah bae kajenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna halo kandel geus kadinya bae kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie abeh teu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi sataun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarak datang trek je cek Imam Ghazali je horeng nini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas barang trek datang horeng dunia nini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun silakan Nu'man nyana maksudnya begitu geus datang horeng dunia man nini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neuleuh dunia nini ta eta hayang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilana dibaca kurang dengan dina waktu anu tertentu kemudian orang dibere carana meronta orang hayang terus begitu orang geus usul ningali dunia jakos dini diri orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten